Ya, dari tim upacara adat Reza Wedi Organizer pimpinan Wadi Reza. Baik, inilah dia upacara adat Mapak Panganten di Kawitan. Lagu limu mulai berjorelan nalir kilaban kali di Naikin lagi ya volume warang ban kebagjaan lulus bagus cacap beli larga pura kebagjaan ayeuna dibuka upacara adat Mapak Panganten di Kawitan. Panawi tata usaha rumah sebuah berbeda sakedap antosan telah uang membuat kasaira sedang yang barken bewara kasokong nabala area pun sapun uang yang banyak disuntik tuhan terkenting geraramekeun beralmian gerapa apakeun berpayung gerabukakeun berpayung gerabukakeun berpayung gerabukakeun. Jeung sini aya paribasan di dunia aya dua papasangan aya urang jeung peuting itunya aya urang kenal jeung karpeta wayahna ka sini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur itu urang ya ini ka dieu geuwatah tidak kuat berbek dieu
udang dikaiti selamat datang pengantin anyar anu dibabat mungkin upacara adat Reza Wedding Organizer. Inilah tim lengsernya dan penarinya, tim Welo. Dipersilakan untuk menaiki panggung pelaminan pengantin perlahan-lahan. Alhamdulillah pengantin parantos ayah dina pelaminan kaina badi linggi lihat kursi pelaminan.